Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 4, kumaha damang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barudak kumaha kamari ngeunaan pahlawan nasional nu lahir di Jawa Barat. Nah, kamari urang tos bahas tokoh-tokoh nu aya di Jawa Barat, tokoh nasional, tokoh pahlawan nasional. Nah, nu urang bahas kamari nyaeta Pak Otto Iskandar Dinata. Hebat barudak kelas 4 anu tos ngempelkeun tugas video ngeunaan perjuangan Pak Otto Iskandar Dinata. Nah, kangge dinten ayeuna urang diajar masih tentang pahlawan nasional anu lahirna ti Jawa Barat. Ibu bade naros nu kamari ibu pasihan terang kan nembe 2 masih seueur pahlawan nasional anu ti Jawa Barat. Pek hidep pilari pahlawan nasional saha wae anu ti Jawa Barat. Amun tiasa kina dikintunkeun ka ibu. Nah, ibu hoyong terang saha wae sih pahlawan nasional wae di Jawa Barat. Nah, aya bocoranna ieu barudak di halaman 62. Nah, di pancen 2 di dieu aya gambar-gambar pahlawan nasional khususna nu dongkap atau nu linggih nu aya di Jawa Barat. Nya nu kahiji saha coba nu kamari pisan ibu terangkeun fotona aya pahlawan nasional istri di Jawa Barat. Saha coba. Nah, di pancen 2 barudak kedah ngisian nomor kahiji saha sih pahlawan nasional ieu teh? A. Ibu Raden Dewi Sartika. B. Ibu Raden Ajeng Kartini. Atau C. Ibu Raden Ayu Lasminingrat. Saha coba ieu teh nu di samping kamari fotona pisan ku ibu dijelaskeun. Masih emut? Nah, pituin urang mana atau aslina ti mana ibu ieu teh? Nah, jawabnya ibu mah ayeuna bade masihan terang saeutik nu kamari gaduh sakola alit pokona mah. Saha coba? Mohon Ibu Raden Dewi Sartika. Nah, eta bocoran ti ibu da kamari atasnya. Nah, ina 2 deui. Nu kadua saha jenenganana ieu teh? Ngangge kacamata bapakna di halaman 63 ngangge kacamata. Saha sih ieu teh? Pokona mah beliau pernah jadi wali kota Bandung. Sahanya mangga dipilari. Ibu masihan terang eta nya pokona titik-titik pernah jadi wali kota Bandung. Nu kadua teh nu katilu maaf punten. Nu katilu nyaeta saha jenenganana? Beliau teh ulama. Ibu masihan terang beliau teh pituin ti Tasikmalaya pokona mah. Nah, ibu masihan terang ya, berarti tos kajawab tah pituin orang mana. Tinggal saha namina pahlawan nasional anu ti Tasikmalaya ieu. Seorang ulama atanapi kiai gaduh pesantren. Nah, mangga dipilarinya barudak. Nah, paling sakitu ti ibu. Nah, ibu hoyong terang barudak pilari biografi tilu tokoh nu aya di gambar ieu. Saatos eta tiasa nanti difotokeun ka ibu sapertos biasana nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.